subur di kepresidenan Pak Harto tentang membangkitkan semangat bangsa. Kajian kukumaha ge ajukan sesuai dengan karakter asal tidak menjalahi undang-undang di zaman Pak Harto. Silakan diajukan kabeh dipajukeun modalan kabeh. Terus eta nama membangun bayar di replita. Pelita 1, pelita 2, pelita 3, pelita membangun. Jadilah seperti Kiai Indonesia berkat Pak Harto. Ganti ku Habibie. Wah, sekecil mungkin. Alhamdulillah bagus. Tapi turun dengan segera. Ganti dengan Gus Dur. Napas agama luar biasa. Polisi ka santri hormat. ABRI ka santri hormat. PNS ka santri hormat. Di kepemimpinan Gus Dur lantaran Gus Durna walaupun bicara demokrasi tetapi aya naonan beun Gus Dur atas nama kiaina henteu pernah pudar. Dibawa ke Amerika tetap Kiai Gus Dur. Dibawa ke Inggris tetap Kiai Gus Dur. Dibawa ke Perancis tetap Kiai Gus Dur. Gus Dur banget make celana pendeknya kiaina teu leungit. Heran kula eta. Heran kuari. Kuari teu pernah make celana pendek kiai jeung abuyana. Kiai jeung abuyana maksudna eta teh jadi kieu. Maksudna ieu kumaha? Seperti itulah wali Allah. Wali. Sebab zahir masa pira zahir lu bakal balik ka tanah. Batin. Kekiayaanna asli berarti. Ngobrol jeung Bill Clinton. Nu tadinya rencanakeun setengah jam jadi 2 jam. Ngobrol jeung Presiden Prancis. Betaheun luar biasa. Komo jeung Arab mah. Jeung berbagai negara-negara bertahan Gus Dur mah. Sebab henteu diajak serius, diajak lalagaan. Diajak lalagaan. Presiden Prancis, Presiden Amerika jeung Gus Dur naik kapal. Oh, dengan bangga. Cek Prancis buka kacanya. Kenapa? Oh, saya pegang. Wah, ini adalah naon gitu ngaranna negara Prancis. Kok tahu sih? Sebab di situ ada perbatasan. Oh, hebat cek Gus Dur. Amerika, tuh buka kaca. Wow, ini Amerika. Emang kenapa? Ini ada menara. Menara Amerika. Oh, hebat. Bagian Gus Dur kuari. Buka kaca. Ini Tanah Abang. Emang kenapa? Ini airline saya ada yang nyolong. Siapa Gus Dur bisa airline? Masya Allah. Udah, saya yang menang kan sekian itu. Ye, ongko ongko menang. Gus Dur lalagaan lah kos gitu. Berarti kan cerita Tanah Abang lain lalagaan itu teh bangsatna pohara jasa. Kita kus gitu jadi mah aku nggak ngomong kos gitu baik nggak mana loyongna, kamana loyongna. Kita kos gitu. Masya Allah. Saya sudah tidak percaya lagi kepada kiai kota. Sekarang saya berdampingan dengan kiai kampung. Kita kan bermakna. Akhir-akhir hayatnya manehanana teh saya lebih suka dengan kiai kampung. Emang kiai kota kiai kampung. Iyalah Gus Dur. Ih, Masya Allah istimewa. Nah, hampir kabeh hormat ka Gus Dur berbagai elemen. Pas Megawati udar kembali. Pas SBY adem. Pas Mekuari subur mencaci maki tentang Islam. Subur aja. Maksudnya aya beberapa tokoh, 5 tokoh kudu dicaritakeun ku kula di kepresidenan ieu anu mencaci maki Islam. Luar biasa dicatat ku kula. Si A, si B, si C, si ieu teh lain lalagang sangat subur. Seakan-akan dibiarkan okosna teh atau mungkin ieu teh urusanna politik harus demikian dan lain sebagainya. Dan gerakan-gerakan tentang keislaman ditutup. Berjamaah bae kuari dengan Covid harus 1 meter. Jumat aya nu geus ditutup deui, masalah. Ieu mah keur carita keberadaan setiap presiden. Wajar, kenapa wajarna? Sebab negara urang mah henteu berdiri sendiri. Baheula dijajah urang teh ku Belanda, dijajah urang ku Inggris, dijajah ku Jepang. Hengkang penjajahan. Kuari lebih dasar teh dijajah urang. Encan merdeka seutuhna. Masih kena dijajah. Ente ge dijajah ku pamajikan teu karasa sia. Awak ditangka kuru kitu.
Itu gara-gara penjajahan itu sebenarnya mah. Ya, sia sorry. Dijajah. Urang hirup kudu merdeka, ulah dijajah kos gitu. Kawin deui. Sia jadi cacing sia. Oh, negara orang saya tidak bisa dikendalikan, kurang sorangan, dijajah. Laksanakan, biarkan kamu yang jadi presiden. Tapi saya raup keuntungannya seakan-akan seperti kau sih. Iyalah Indonesia. Saha nu bakal Mampu menjadi kesatria. wallahu alam. Mata Gus Dur pecat, dia pecat. Amerika kayak bingung. Wah, ya guys keluar ti aturan demokrasi aing cek Amerika. Min, sini Min. Lain Amin Ma'ruf ya mah. Min itu. Nih, dimodalin, turunin. Sarwa jeung kitu ieu keur carita. Nah, Ya wallahu alam kaharupna urang bakal kumaha. Tenang deh lah tetap. kajen kumaha ge bangsa Indonesia, Ibu Pertiwi urang tetep bae lambangna tetep Pancasila. Dioget-oget kumaha ge harga mati. Tetapi kok ieu keayaan atas ge seperti ieu penerapan seorang kepala negara. Nah, tiga sabar, sabrun jamil. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Ada kewati yang kos kieu kaayaan ayo. Setiap presiden seperti itu. Lamun dicaritakeun ka jero urang bakal muringkak bulu, terutama di handap muringkak terus. Teh kudu geus ikutilah. Sewajarna tunggu tanggal mainna bakal kumaha. Cek urang Bandung teh mah atuh sireum ge ai katincak-tincak teuing mangegel. Ulah pae tolol sia. Coba peribahasa siapa setiap ka peribahasa goblok. Serius ya tincak-tincak teh mah ngegel. Eta peribahasa teu bisa disebutkeun pae. Aduh. Masyaallah. Sarwajeng ingin hati memeluk gunung apa daya gunungnya Bitu. Ulah kitu. Aslikeun. Ya. Yudabbirul amra min syafi'illah min ba'du. Lantaran Allah geus istilah membawa jeung ngalindih merintah yudabbirul amr. Allah teh urusan bainal khalaq. Ya Allah ya Rabb. Mantap at-taqdiru 'alal wajhil atammil akmal. Supaya rapi manusia anu njicingan alam dunia diutus setiap masana ku Gusti Allah Rasul. Jang nyampaikeun indar jeung tafsir. Allah teh nyiptakeun surga, nyiptakeun neraka nu bakal dieusianana ku makhluk nu ngaran manusia. Terus unggal zaman nu kuari urang di zaman urang, zaman nabi urang, nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya atur Gusti Allah. Yudabbirul amra. Allah ngatur urusan bainal khalaq. Setiap saat lu mantap aya bae penyampai. La yazalu taibatu zahirina 'alal haq. Moal eureud umat Kangjeng Nabi di unggal nagara aya anu berjibaku zahirina 'alal haq. Hiji bae masa kabupaten aya, hiji bae masa provinsi aya, hiji bae masa negara aya. Jangan nyampaikan rukun Islam, jangan nyampaikan rukun iman, nu asli. Jangan nyampaikan surga jeung neraka. Aya bae zahirina 'alal haq wali Allah. Tapi ditunya lah ya salu taifatun loba berarti kan. Di Turki pasti aya, di Baghdad pasti aya, Uzbek pasti aya, di Moskow kajian kumaha ge aya. Geus bogo di negara-negara Timur Tengah Islam mah. Di Cina bae ge aya. Teh sararieun dibeuleum di Cina teh. Mun dibeuleum, geus segala rupa. Di Rohingya urang nyaritan lagi. Tapi tetap Islam muncul terus zohirin ala teu pernah sieun. Komo di Indonesia mbayurci.
Di Indonesia mah tuh. Lahir geus Islam. Pandeglang sapandeglang Islam kabeh serang pandeglang, serang rengkas betung. Islam balaya. Saeutik Kristen teh. Tangerang kajen kukum ge mayoritas Islam. Jakarta kajen kukum mayoritas Islam. Ayo detik ka mamanakeun teh. Tinggal urang make priwit bae. Dipriwitan ku urang. Aya naon ieu? STNK di bawah enggak? Emang kumaha gitu ya lamun kurang ge priwitan bangsa. Masya Allah tiba heula ge nungguan kiai. Kurang kumaha imam bojol, kurang kumaha kitu cut. Kurang kumaha kabarana Ki Hasyim Asy'ari. Terus dengan rekan-rekan kiai. Kuari ge tinggal nungguan bae, nungguan kiai anu beneran. Ieu teh priwitna mana ye? Eueuh, bae aku polisi kabeh priwitna. Awas, lamun sekali di priwitan, deleukeun di Indonesia. Jurusan bareng ngan ieu kan urusanna politik lah, tenang. Kalem. Ieu kan yudabbirul amra. Diurus ku Gusti Allah. Jang di sorga jang pi neraka. Umat maka jen kukumaha ge asal gempur sorga beres dengan atas nama sorga dan neraka, dengan atas nama Islam menang orang lawan Belanda, itu dengan atas nama demokrasi, dengan atas nama Islam, atas nama surga dan neraka. Kamu berangkat mati sorga, menang jaya Indonesia dengan bahasa seperti eta, menang orang lawan penjajah. Masih kene urang teh tenang bae. Gairah. Itu gairah. Encan ditiup genderangna. Ini kayak geus ditiup mah. Cekal bedug. Kabeh. Duh. Aya naon ieu Kiai? Jumat. Lamun Allah dek yudabbirul Allah teh yudabbirul amro. Nah, diuruskan ku Allah. Allah ngutus seorang utusanana nu dipercaya saat ieu Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi emang geus maot? Can, Kangjeng Nabi teu maot. Nu bantek talaleger ge kiai-kiai di lalembur teh aya Kangjeng Nabi ya. Iraha cenah Kangjeng Nabi mamakamna di Madinah secara zahir. Airah cenah gua secara batin emang henteu loba wali anu kaparangi jeung Kangjeng Nabi. Wali Allah asal maca selawat teh kepada Kangjeng Nabi, instruksi Kangjeng Nabi. Encana instruksi ti Kangjeng Nabi tenang bae heula. Nu mantak ulah-ulah naon? Putra daripada Sayyid Maliki almarhum al-Maghfurah. Ulah kapan kapanggih waktu kamari ke Mekah. Begitu ngobrol cek ulah teh apa Sayyid itu pernah ke Indonesia? Mencek bahasa orang, lagi Arab di itu. Angana mau di Arabkeun, ya siana teu ngarti pan. Kumaha jawaban anak? Sudah beberapa kali istikharah belum ada izin dari Kanjeng Rasul. Selesai jawaban geus selesai. Lain lalagaan teh jawaban oyatnya. Nyambung. Para habaibnya rambung jeung Kangjeng nu asli mah. Kiai sarua nyarambung jeung Kangjeng. Itu lamun geus saya instruksi Kangjeng gempur apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, geus diperintah ku Kangjeng Nabi. Berarti aya Kangjeng Nabi di itu urang. Disambut ku Kangjeng Nabi. Ya, komo bangsa nu kararieu gede hutang. Lah, sakana siapa? Emang kurang gitu. Kita negara apa agama lain, mah. Debt collector. Kayak Mama Lulu puyeng euy. Siapa jadi pelampiasan goblok.